Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayeuna. Kiwari Mang Dedi baris nuruskeun hanca carita Talaga Getih baris dipaluruh naskah carita karangan Amboros dina bagian anu ka-60. Sakumaha nu kantos di Bandungan jadi hanca nu katunda dina bagian anu ka-51. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina bangsana bedarkeun kaayaan di wewengkon lembur Cibodas khusus nama di kulahna Juragan Subrata harita teh keur ngarala keur ngabedahkeun kulah malah Juragan Subrata dugikeun kang ngaulang nya kitu deui puter nupang ageungna nyatana Den Dharma ge ngaulang yen eta lauk sakulah teh atanapi sabalong teh diical ku Darja. Kumaha tuh para pemirsa, lajenganan aya caritanya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadaya. Kasugri para wargi mangsa alam harita teh lamun diitung ku waktu kurang leuwih jam 10 isuk-isuk breh di hiji kulah anu lega alias balong gede loba jelema anu bobolegeran pang-pang nama kaum ibu jeung barudak mene utai di kulah teh da pedah eta cenah nu bogana Mang Sukron ngahedkeun nya sanggeus kaayaan kitu mah Juragan Subrata jadi ngahulang sanggeusna ngadenge dongengna ti Mang Sukron yen kitu kieu nya nu akhirna Juragan Subrata pok harita yeuh Mang Sukron abdi akan anu bieu dieu caritakeun ku Mang Sukron sakabeh oge geus kaharti. Jadi lauk teh dijual ke Mang Sukron hargana 50.000 sakulah. Terus pisang akan tapi nah atuh hari Mang Sukron teu boga pikir. Teu gaduh pikir kumaha agan. Jeung deui naha atuh teu nanyakeun heula ka kuring. Apan anu boga kulah atawa balong teh kuring. Sarta anu melak laukna oge kuring lain si anak kuring si Darja. Matak naon atuh sing lantip, sing api, jeung taliti terus tanyakeun langsung kanu bogana. Sok sanajan heueuh oge Darja teh eta kasebut anak kuring tapi dina pelebah dieu mah teu boga hak pikeun ngatur harta bana. Tah ayeuna mah rek kumaha cik tanggung jawabna. Lamun geus kieu tah. Sok Mang Sukron. Cek Juragan Subrata. Ngomongna rada ngageter nahan amarah meureun. Da puguh kacida pisan keheulna ka Mang Sukron jeung ka Darja nu jadi anakna. Nya atuh terek kitu kumaha atuh. Lauk anu dihaja dipelak dinangna ini sarta diurus di hade-hade di paraban di leuletik. Aina der dijual ku anaknya bari jeung teu bebejang heula jaba murah deui. Mang Sukron abdi agan sok cisok are kumaha lamun geus kieu Mang Sukron ama naon ama Dharma aya naon sakedap mugi sabar heula mergi hawatos ka Mang Sukron anu salirana mending ngagibrig kitu tuh. Cek Dharma harita ngingetan ka bapana sangkan sabar sabab watir nempo Mang Sukron anu katara meninggal per jeung deui ara ku batur deh anu kerong beh narempokeun
Eh, sabar-sabar kumaha atuh Dharma. Tuh, kasaksian beureun ku hidup ge lauk emas menang melakna ama ayeuna di ala batur. Ama sumuhun ama kahartos ku abdi oge. Nanging mugi sabar we heula. Margi ieu persoalan teh moal tiasa rengse ku cara anu sapertos kieu. Terus ari geus kieu kudu kumaha atuh? Ai ceuk hidup Dharma. Kieu mah saur abdi oge atuh ke sakedap heula mah sabar heula. Tah engke urang badandenkeun sareng Mang Sukron. Sarangna deui isin atuh ama ku batur pami ama gogorowokan suntak-sentak bae mah. Da kitu henteu da tadi we keur mimiti kitu sote. Sok atulah kadinya uruskeun ku hidup tah kumaha ari geus kieu. Barudak gancang haranyat sok aluhur hanyat-hanyat gitulah. Sok gancang hanyat montong lauk batur bepenyiteun. Gancang teh naik. Cek juragan Subrata harita. Bari jeung melototan ka barudak kan mawa ayakan. Sirip jeung sagala rupa we. Juragan Subrata harita hohoak bari jeung boncreng ka barudak anu keur nyaralayeur. Barang an ngadenge omongan kitu mah atuh teu wudu dua teu kudu nitah dua kali kalacat harita kene barudak teh ameh bareng haranjat arunggah kana tamakan. Kitu deui si Uca jeung si Dolen duanana guragiru hanjat terus atuh narantung bari panon malohok. Mang Sukron, abiagan ayeuna sok gancang geura balikeun deui eta lauk anu geus diala teh kana kulah kuring. Sok buru bisi kaburu marabok we. Ceuk juragan Subrata mereparentah ka Mang Sukron. Sangkan ngabalikeun deui lauk anu geus araya dina karama. Ngadenge kitu Mang Sukron ngahulong miraga meneng. Sabab lamun seug lauk dibalikeun di ka kulah tangtu manehna bakal rugi da pugu atuh geus dibayar lunas 50.000 ka darja ti heula. Mang Sukron, kadenge atuan teu. Gancang lauk balikeun deui tah ka kulah. Sabab eta lauk dewek. Sok buru balikeun. Cek juragan Subrata ngomong deui bari jeung panon maung ka Mang Sukron anu keur ngahuleng miraga menang. Aduh, agan. Naon? Kumaha tuh pami ieu lauk? Diwangsulkeun deui mah. Duh, tang tosim kuring teh bakal ruger. Ya ruga. Mugi we sing hawatos agan. Margi dah ari lauk mah pan parantos dibayar lunas. Ya, lauk mah geus dibayar, tapi da kuring mah teu rumasa narima duitna jeung teu rumasa ngajual. Hol. Dah ayeuna mah sok ka ditu. Penta deui we. Duitna kasih darja. Sabab ieu mah lauk kuring. Jeung na deui, laukna oge asa tinggal saeutik kitu ieu. Nah, geus sabaraha kali ngala. Hah? Saur juragan Subrata bari jeung rada teret kana kulah anu katempo laukna geus ngorotan. Oh, ieu teh sun parantos ngala anu katilu kali. Kalau ngala katilu kali terus pilihan agan. Nya maksudna mah sun ayeuna teh bade nyeepkeun tak kitu agan. Aduh. Lamun kitu mah bener lauk aing beak ieu. Darja. Nah, sia teh. Beri asa ku kabina-bina teuing ka kolot teh. Dharma, abdi, susulan si Darja ka imah. Terus sina datang ka dieu. Buru. Juragan Subrata ngareret ka si Cika. Samalah nitah nyusul ka adina. Kada disusulan ka mana tu ama margi da dua rompok mah teu aya ti wengi kana oge. Teu aya tayang mulih da anjeunna teh. Ya lamun kitu mah di mana we atuh lah ngadon meuting tata tebbebenye teh. Bangkar warah pisan muri asa ku ngerakeun pisan bisa kagolot. Juragan Subrata meningeupulkeun pereupna kawasna bae geus gregeteun. Duka atuh ama abdi mah duh tirang terang teh. Nanging ari biasana mah Darja teh sok sasarengan sareng sobatna si Mamat sareng si Udin. Kumaha teu pami urang pilari we atuh ka ditu. Tah. Duh direwas.
Dah gitu sok. Susulan kan itu ada ku si Darya. Ya, susulan si Darya terus dia datang kan yuk. Sabab gua marek dipenta tanggung jawabnya. Bulu. Mangga mah gantulingi ke atuh. Dharma harita rek ngalewas ari maksudna mah rek nyusulan Darja adina ka imah si Godeg atau ka imahna si Gojin. Aden, upami bade nyusulan Darja mah sawios teu kadaku nyalirakeun urang warangan pun anak we atuh si Dolen supados engal kitu ceuk Mang Sukron bari ngagupayan ka anakna nu katalah si Dolen anu keur nangtung di sisi kula berjina jingjing sairan. Oh, nyamang atuh mang gitu oge saya nuhun atuh. Sareng deui atuh lara supados engal malgi abdi mah atuh kirang terang ka bumina babaturanana pun adi teh. Kan lah tuh urang geruan heula budakna lan kadelen lan Mang Sukron hari ngageruan anakna samalah berjeng di kupayan ongko nyana po kitu mah atuh teu talangke harta kene serog jang Dolen nyampurkeun ka hareup bari sok pok harita anon Pak yang sok kaditu panyusulkeun Den Darja ka imahna Mang Mairoh nya tapi lamun eueud teang ka imah si Udin dah moal salah tah pasti araya didinya. Mang Sukron bare parentah ka si Dolen anakna sangka nyusulan Darja cenah. Nya mangapa atuh? Sok buru kanjang buru-buru atulah tong laledanya Den Darja ayeuna teh na oge kudu ka dieu kitu sabab aya urusan anu kalintang pentingna kadenya Dolen ayeuna keneh euy jelemana kudu kabawa ka dieu. Nya Pak nya. Oleh tergedeg si Dolen harita kena oge. Rusuhan indit jeung nyusulan si Darja. Malah dibaturan aku si Uca sobat madokna. Duanana lempang pating kerebing. Lantaran hayang gancang-gancang nepi ka lucu. Malah cek kacaturia di jalanna. Urang jojo ringkesna ieu carita. Si Dolen jeung si Ucah arita geus anjog kaburuan imahna si Godeg. Bre didinya katempo aya Mairoh anu keur moe pare. Nya terus we gancang disampeurkeun. Punten Mairoh. Cek si Dolen harta uluk salam ka Mairoh. Bari jeung nangtung haripeunana. Maafkeun ya Jang Dolen. Jang kuya Jang Ucah. Kamarana cucu Jang. Cek Mairoh ngawalun bari jeung neuteuk kanuduhan. Samohon abdi teh mah maksudna mah bade ka mah ka dieu. Geunengan barukana. Ka dieu we yana aya perlu naon kitu ku Jang teh. Buat dititahna di hutangnya kunci Cek Mairoh nanya ke si Dolen malah boga sangkaan lain-lain. Lamun si Dolen datang teh buat dititah nagih hutang ku indungna nu geus lila can dibayar. Lantaran Mairoh teh can ngabogaan duit keur mayarna cenah. Sanes mah abdi mah sanes bade nagih hutang ka dieu teh. Naon atuh kujang sok ngararawas ka kolot teh. Tapi bade naroskeun Den Darja nah aya di dieu kitu atawa jadi rek nanyakon Den Darja maneh teh. Laras mah naroskeun Den Darja nah aya di dieu atawa nyari jalamana mah aya yang Ucah tuh. Tapi dah hees kene. Jong ku Jang di tengah imah mending aja loprak juga bangke. Cuma Mairoh curugna mending ngacir. Nunjuk ka jero imah nu katempo pantona nutup keneh. Aduh, jadi keneh sayare dibalik kayak ngomong teh. Jadi sarare kenehnya
Dendarja teh kumaha acun atuh mak ieu teh kumaha tuh ca euy. Cek si Dolen tu banyak kasobatna manehna rada bingung. Maka jeung kumaha nya urang hudangkeun we atuh. Sok sanajan sarekannya oge. Sabab apaan cek bapa maneh tadi nin kudu kabawa cenah. Cek si Uca ngawalon kana omongan si Dolen. Yang kabasnya mah aya pasoalan pak penting ka Dendarja teh nya. Nya tama ngalihan mah kacida penting pisan ieu teh mah. Nya ari kitu mah keun ku emak nya urang hudangkeun kedok dagoan kedong nya. Tapi bari pangnungguankeun heula pareyo sabab bisi beak dipacokan ku hayam. Cek Mak Iroh berjing agea kurang giru asup ka jero imah sarta terus atuh ngahudangkeun Darja anu kerek sarekeneh tiluan ge. Sok sanajan rada hese nyaringna tapi ku Mak Iroh mendengar sorana teh. Terus we atuh diguyah-guyah. Nya nu akhirna mah Darja teh lilir terus hudang sarta dibejakeun lamun di luar aya si Dolen jeung si Uca anu keur narungguan. Ngadenge kitu Darja rada heran. Tapi teu loba omong terus cengkat bari rucang-riceng. Terus atur rusuhan keluar ti jero imah bari jeung kekereceman da puguh seram. Jero turun kaburuan bari jeung nguliat. Aya perlu naon sadolen? Make ngahudangkeun sagarupa sia maneh teh. Nya teh nya heula mendewe ke sare. Cek Darja beri mencrong ka si Dolen jeung ka si Uca paroman ngaradab. Paroman katara beureum. Apunten teh Kang Aden. Abdi mah sanes maksa bade kumawantun nanging salira ayeuna keneh diantos ku tuang Rama dikulah. Hah? Maksud si lain tadi daguanku bapak aing. Darja tu manyadai ka si Dolen samalah berjeng kerang kerung. Semohon diantosan ku tuang Rama Juragan Subrata. Mangga atuh engalan Aden margi tos lami tuang Rama teh ngantosan. Duh nya. Hayu atuh ai kitu mah. Tapi rek aya perlu naon nya. Sanajan ngarasa heran jeung rada baledeg keneh oge da puguh ka karahudang sare, tapi teu loba diomong harita keneh oge kencis Darja indi ti heula. Sedengkeun si Dolen atuh harita ret ngareret ka Mak Iroh anu keur ningalikeun. Mah, permiosnya di kantun. Nya sok atuh ka ditu we ya. Nya sanggeus kitu mah atuh sanggeus amitan si Dolen jeung si Uca pating laleos ngiclike ti tukang nuturkeun Darja anu geus lempang ngagedig ti heula. Malah ti kudu dicatur deui lilana di jalan ayeuna urang kocapkeun geus nepi we kan dijunjung malah breh katempo. Ku Darja di dinya teh katingali pisan loba jalma urang lemur anu ngagarimbung di sisi kulah. Sarog Darja atuh kahareupeun bapana Juragan Subrata anu keur diu nungguan di saung. Nempo anakna datang jung haritakeun oge Juragan Subrata cengkat. Jeru turun ti saung bari jeung nulak cangkeng. Jaja! Ulun ayo maneh make jeung wani-wani yang ngajual lauk anu aya dina kulah. Apanya sorangan teh teh euy. Lauk teh dihajak di pelaku aing. Piraku sia teh nyaho. Bang arwana sia wani ngabohongan ka kolot. Pajarkeun teh dititah ku dewe cik. Jawab sia bener. Nah iraha aing nitah ngajual lauk di kulah ieu. Cek Juragan Subrata ngomongna kasar bari jeung tutunyuk bakat ku keheul meureun kana beungeut Darja. Da puguh geus kacida ambek ti tadi keneh. Ngadenge bapana ngomong kitu sakedapan mah Darja kelakah ngahulang. Manehna kakara ngarti lamun ceuk bapana teh tangtu geus nyahueun lamun seug laukna ayeuna geus dijual ka Mang Sukron. Jaja. Muntung ngahulang sia. Jawab padanya aing. Nah dititah kusaha make jeung wani-wani ngajual lauk. Jawab. Oh Naon? Ama teh bade naruskeun perkawis eta ka abdi teh.
kieu eta teh amanya. Punten. Pami anu miwarang nama atuh memang teu aya. Tapi atuh kumargi abdi Priyogi Arto sarta ku amat teh dipasihan nya saur emutan teh. Antos teh aya lepatna lamun eta lauk teh diical. Cek Darja ngawalon estuning sase pisan. Da eta mah saeutik oge teu nembongeun paroman. Paroman anu sieun ku bapana. Ngadenge kitu atuh hauk deui Juragan Subrata. Ha? Naon sia Darja? Dedengean aing teh sia eueuh salahna. Nyaan sia maneh mah saeutik oge teu sadar kana kasalahan juragan. Eta kalakuan teh kacida pisan gorengna. Sarta ngarugikeun ka batur piraku teh kaharti kumaneh odaban. Nah, make jeung kudu ngarti sagarupa mah. Sareng nadai abdi mah teu ngaraos salah. Jawab lantaran kasalahan mah apang aya di ama. Coba eta. Dedengean teh salah aing. Juragan Subrata nanya bari jeung panon balotot. Dengan dikepulkeunan dengan jeruk bali badagna gede jangkung gede Juragan Subrata teh. Geus hayang jika ngagejerot ninggang kalau jadi anakna atawa nampiling kana beungeutna. Nya sakabehna oge atuh salah ama. Nah atuh dipentaan duit teh mere. Tah eta balukarna mah coba. Lamun harita abdi minta duit rek mere. Tah atuh moal aya kajadian kieu meureun ama. Sok pikirannya ku ama dajar kurang ajar sia. Madenge omongan anakna kawas kitu. Juragan Subrata kacida pisan nafsuna. Beungeut kataralieu besi atah beulung. Sarta teu loba deui mikir sakilat kayukeun dampalingna kana beungeut Darja. Yung Darja ngakuak halja teh. Bari jeung nyaga pipina anu karasa peureuh tapak dampalingeun Bapak Subrata. Katara ngagerelang beureum dina beungeut. Nampo kajadian kitu atuh Darma nu jadi lanceukna Darja. Oge Mang Sukron sakur nu aya di dinya kabeh oge atuh mangarasa reuwas. Ama tos teu kedah janten emutan kitu ge mama. Mugi sing emut mah ke sakedapan mah atuh tahan heula benduna. Piraku urang atuh kedah riributan sapertos kieu. Isin atuh ama kudu sanes tuh. Mun sakitu seueur ngajami di dieu. Lain daerah amang ge Darma. Tapi geuning kitu si Darja mah. Kitu kalakuanana teh. Saeutik oge teh daek sadar kana kasalahanna sorangan. Kabisana teh ngan ukur hayang nyalahkeun batur. Sugan kudu waras sia wain. Ama sing sadar ama. Darja. Ama sing sadar ama. Darja, sok sia kumaha ayeuna sia tanggung jawab mah deh. Tanggung jawab kumaha maksud ama teh teh? Make tanggung jawab kumaha dasar belegug sia goblok. Sok balikeun deui sia duit 50.000 sia ladang ngajual lauk kadewe. Bu. Naon? Tegas peak atuh duitna oge terus naon deui atuh kudu balikeun. Jeung ngadai piraku atuh kudu duit sakitu menik pisan. Beli kudu dipulangkeun. Dasar buga kolot teh pelit, koret, cap jahe merengkel, merek hese. Dasar buntut kasiran. Asa percuma kesebut we anu beunghar. Kabuktianana mah para wargi ka anak oge krek ngekrek kitu ye. Da eta mah Darja ngomong kitu. Make jeung para sadedek sadayana sagerupa ngajejleh beak bersih ka bapana. Ngadenge kitu atuh puguh we. Juragan Subrata teu meuni ngagidir nafsuna. Darja, ulah kitu sia ngomong kalkot. Nang maneh teh atuh teu boga akal sia teh. Meuni asa di luar batas pisan eta omongan teh kaos lingkah kolot wae ari maneh. Aing atuh henteu. Si laing mah Darma teu kudu pipiluan kana ieu urusan euy. Hidup maneh mah geus ngeunah sagala oge. Lantaran naon lantaran teteh lah beuki ka dieu teh beuki jelas lamun maneh mah anak anu paling dipikanya ahna kokolot. Sok ngaku teu cek Darja. Malik muncereng atuh ka Darma nu jadi lanceukna. Ai
Nah cek saha eta teh si Darja. Cika tuh maneh teh mikir eta sangkaan teh salah deuleu. Sabab cek rarasan akang mah. Kalau kurang teh pernah can pernah ngabeda-beda kanya eta mah ngan ukuran nurutkeun sangkaan hate sorangan we anu goreng ka batur. Darma ganeng lah geus teu kudu ngabacot kitu sia. Darma kecerot atuh Darja harita nyeduh ka hareupeun Darma. Hatena panas ngahayap dipinuhan ku rasa ijin jeung ewa anu kacida poharana. Astagfirullahaladzim Darja. Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. Darma harita istighfar barjeng gogodeng. Ngarasa heran ku sikap adina anu jelas pisan mika ijin ka dirina malah teu pupuguh anu jadi alasanana. Teu kudu istighfar sia Darma. Ya, hakan ku sia. Jubret atuh harita. Perip Darja nonjok kana palipisan Darma. Aduh. Darma ngaguang berjeng usah palipisanana anu karasa nyeri jeung peureus. Ret atuh ka Darja anu geus taki-taki ngutang kuda-kuda. Pake jeung rek nerajang ka lancikna. Sok sia Darma maju, urang tuluykeun siapa sia teh heula. Urang anggeuskeun di dieu ieu eta urusan ayeuna di dieu. Darja nangtang ka lancip bangun anu nguntut musuh. Ya kunaon ari maneh teh Darja? Arek ngajak ribut jeung akang. Hah, sok lantaran ieu urusan teh geus moal bisa direngsekeun kitu bae. Komong ngadu bangus mah. Si lain lalaki, aing oge lalaki deuleu. Hayu, siah urang gelut atuh tunggulan lawan hiji lawan hiji. Sok, geura lawan aing. Bener-bener kurang ajar sia maneh teh. Darja jajahun ngahargaan kalakang nyeduh hareupeun kolot ongko. Sok ngaju sia. Ari kitu kahayang maneh mah. Sok. Cek Darma ngajawab kana panangtang adina. Napok itu Juragan Subrata jadi reuwas lantaran sok sieun aya kajadian anu kawas ti heula-heula. Darja, nanaonan sia? Geus eureun, tong bara sia. Juragan Subrata ngahalangan ka anakna anu dua. Nu katemponna arek garelut. Panon atuh geus dipolototan samalah siap sayaga laratan tatan arek narajangan. Ama, sok geus sakian dua anak ama rek gelut adu hareupan. Lamun kuring anu eleh ti mimiti ayeuna kuring janji rek nurut kana kahayang ama. Tapi sabalikna lamun si Darma anu eleh wayahna ama anu kudu daek nurut kana kahayang kuring. Tah, kitu kumaha? Ama. Jaya. Nyaku naon sia teh gelo atawa kumaha? Sia mah gelo hayang setan can datang. Lain gelo hayang setan can datang aing mah. Tapi teu geuleuhna teh ka si Darma jeung iji teh ka kolot anu geus pilih kasih sarta ngabeda-beda kanya sok. Geura maju sia, Darma li ngajodoh bae sia babal. Tah. Ngadenge omongan kitu ti Darma. Menika karot Darma harita. Ngadenge omongan kitu ti Darja. Darma menika karot nahan amarah. Lantaran ngerasa gemes cenah ka adina anu teu bisa-pisan disabarang. Ari mangsukuran mah jeung sakurnu area di dinya ukur pating caloho we nempokeun. Saurang oge eueuh anu wani pipilueun. Darja, nah bener maneh teh arek ngajak gelut sia kalanceuk sorangan deui. Kelakah tuur tawar. Nah make jeung teu bener nya sok urang ditot ama. Kuri mah rumasa teu bisa gelut sabab lain tukangna. Tapi lamun si lain keukeuh peuteukeuhnya bae teuing lah. Sanajan teu bisa oge kuring antarek maksakeun ngalawan ka si lain. Lantaran kuring oge boga harga diri atuh jeung deui
teu hayang kudu ditincak kuluku ngaran maneh Darja adi aing. Hade lamun kitu mata soal ngaran adi tong wakadi bawa-bawa. Anggap aing musuh maneh sia Darma. Astagfirullahaladzim. Tong istighfar sia ganeng. Sok urang mimitian. Ya, siok atuh hadita Darja ngirimkeun panaraja. Beureum anu buludd asa gede jeruk bali nyabuk rek ngegedor. Ana pali pisan Darma. Gila atuh Darma rikap. Ngagewarkeun sirahna bari jeung gancang atuh marik narajang. Beureupna ngablesur ngarah kana kelek Darja. Anu teu kajaga. Yo, kaulah Beureum Darma hareutang dikendri ku Darja. Nyapu gue menikeun kanyenir. Tetela mangsa cekap waktu cukup. Can para pamirsa, ya carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Dedi baris nyungsi dina bagian anu ka 60 hiji nya. Hatur nuhun lo kumangrupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.